Tah jadi di pedo ayeuna si Bella teh geus kembung di wae nya. Tah si ieu mah asa remen pisan gitu kembungna teh. Teuing kumaha lah pusing gitu wing oge sakapeung mah. Tah abi bade mere tipsnya bisi aya domba nu kembung gitu. Cara ngatesina kumaha? Ieu mah menurut sapangalaman abi we. Tah lamun aya domba nu kembung, ulah diantepkeun we nya. Guat-guat ubaran. Tah abi mah cara ngubarana tah tinggal siapkeun we promah, suntikan bekas, terus terakhir minyak. Tah lamun geus aya eta tinggal hijikeun we lah pokona mah kabeh. Tah tong poho oge nya make cai. Caina mun bisa mah nu haneut. Tah mun misal geus dihijikeun nya tinggal asupkeun we kana suntikan bekas. Tah mun geus kitu tinggal dicekokeun we nya. Nya mudah-mudahan make enjing normal deui gitu ah. Amin. Tah si Bella oge ari isuk-isuk mah normal gitu teu kembung teu kumaha. Nah, pas sore jual-jualan kembung, jika nama pada ngadaharan we taneuh jeung batu. Soalnya kan abi osok lip oge. Lamun abi keur lip, keur macaan komen, si Bella jeung si Bella teh osok di tukang, tok cicing gitu ngadaharan taneuh jika nama jeung ngadaharan batu. Tah jika nama tidinya penyebab kembungna teh, soalnya lamun ku abi teu dilepaskeun, asa teu pernah kembung gitu. Tapi pas dilepaskeun mah diajak ulin, osok kembung wae. Cik euy kalian lamun domba nu kembung, tips cara ngobatinnya sok kunaon, tulis we nya di komen.